Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Rawarontek karya Serat Delia. Dinu jejer, ieu carios dumasartina carita nyata, nu kungsi kajadian di hiji wewengkon, sawatara puluh tahun katukang, tapi nami tokoh sareng tempatna maahku pribados digentos, sareng tantuna caritana oge ditambihan atanapi diropea Dewi. Pihatur rebu nuhun oge ke asadayana anu parantos berkontribusi like, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mangga nyangga keun. Rawarontek bagian ke-21. Tamat. Kebat lumampahna Dharma, manehna terus lumpat maju ngidul, ngajug-jug hiji tempat anu jauh ti lembur. Samentara sirahna Dalimin, anu dijinjingna, ayeuna maah geus teu nyoara Dewi. Panonna oge geus paureum, getih nu ngagarajak tina biu heungna oge, katempo geus teu ngucur Dewi, geus raat jigana maah. Malah geus garing deui. Samentara eta, dina waktu anu sarua. Tempat tadi galunganti. Awakna Dalimin oge geus teu bisaun nangtung Dewi ayeuna maah. Ngagoler, pada ngariungku jelema-jelema. Anu tadi lalajo tea. Kitu oge anu wanian wi, da anu teu luas nempo maah, bubar wi baralik ka imahna. Bari sarerea ngarasa bunga anu lain dikira. Sabab manusa anu salila yiu dipikasieun jeung nalangsara keun teh, geus karibugan nahungkul. Aparat kapolisian saribuk, layon Dalimin teh caan waka di kukumaha, ukur di halangan wi, sangkan jelema teu dariu keut teuing. Balik Dewi ke Dharma. Barang geus nepi ka hiji tempat, anu loba tatangkalan, nyaeta leuweung, anu pangdiu keutna ti wewengkon eta. Dharma ngarandek lumpatna. Satuluna sirah Dalimin teh digantung dina dahan. Menang sapoe-sapauting kituna teh. Isuk keneh Dharma geus nyokot eta sirah, sang geus dipastikeun geus bener-bener perlaya, maot maah. Tuluy Dharma mawa Dewi eta sirah, ngajug-jug ka kantor polisi.
Gancangna Sanggeu sapuk sarera, kalawan aya izin tinu pihak wewenang. Layon dalimin jeung sirahna, dikuburkeun sacara dipisah. Jeung jarakna oge jauh pisan. Awakna maah di lemburna, ari sirahna maah dikuburkeunna oge ku Darma, sorangan. Teu dikanyahoankeun ku umum. Naon sababna? Sabab Darma ngarasa boga kayakinan, anak buahna Dalimin, geus pasti moal cari cingeun, bakal nareangan sirah guruna, pikeun dihijikeun Dewi, mun nepi ka kitu. Geus pasti bakal nyambung Dewi, anu hartina hirup Dewi. Tapi nurut keun bejamaah, eta bisa dilakukeun, sajero acan 40 poe, ti waktu maotna. Sanggeus Dalimin taya di kieu namaah, lembur-lembur teh jadi aman, harta banda, katut nu sejenak oge, geus taya gangguan nanaon Dewi. Atuh anak buahna Dalimin oge, kabeh ditewakan ku pihak nu wajib teh. Da ari gegedugna geus eueuh maah, anak buahna oge taya sihungan Dewi. Alhamdulillah, rengse. Sakitu anu kapihatur, pamugi aya mangpaatna, pikeun euntung kahirupan urang sarerea. Tisim kuring seja nyuhun keun pangapunten, bok bilih yeu carios teu sapagodos sareng carita anu salesena. Sabab memang, sanaos yeu carita dumasar kana kajadian nyata, tapi alur caritana maah diropea Dewi ku sim kuring, ananging intina maah memang kitu. Ditutup ku akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.